Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon misteri majalah Mangle Yasana Simkuring. Dina judul Jurig Sasak Haur Ngambah. Wilujeng ngadangukeun. Moal lila deui ge wanci sareupna. Tapi Dika jeung Rano rumaja Sumedeng nu geus nincak kelas 8. Nu resep ngablu tur mapai lembur singkur ari pabuburit. Anjog kawates lembur Cibuyut. Rag duanana ngeureunkeun lengkah di hiji sasak lawas nu pernahna ditungtung lembur. Mun nepi tungtung sasak lebah kulon eta wates lembur Bojong Masikit. Sasak nu geus lila pisan tara kasaba manusa kusabab geus teu layak pake tur matak pibahayaeun pikeun nu kumawani nincak. Malahan loba jalma nu remen nyaritakeun kajadian-kajadian aheng di dinya nu matak kukurayeun. Ceunah aya lelembutan marakayangan nu ngeusi eta tempat pangpangna ti mimiti langit poek. Sing saha wae nu ngulampreng kadinya moal teh omprok jongok jeung nu ngageugeuh eta tempat. Sasak haur ngambang teh luhureun wahangan nu caina jero. Cenah mah Ran di kolong sasak ieu baheulana aya awewe nu ti teulem tuluy we lelembutanana teh sok rajin ngajirip. Ceuk Dika mimiti nyingsieunan Rano. Sorana ngahaja diserem-seremkeun, tak-takna dicengkatkeun. Loh, carita kitu mah ukur nyingsieunan bocil. Tembal Rano bangun teu paduli, najan dina hatena mah manehna ngarasakeun. Tetela rasa kapenasaran eta dua sobat dalit leuwih gede batan rasa sieun. Dika ngajak Rano ngadeuketan sasak. Dua nana ngaralengkah kadinya najan bari satengah rerempoda. Waktu suku maranehna mapai luhur papan-papan nu matak paur ngagebrok, kana ceurigna kareungeut aya nu disada. Angin wanci sareupna mimiti ngahiuk, karasa rada tarik. Panon poe geus nya-nya tilem kahalangan mega kedeplik. Kaayaan di eta tempat dak sakala pikakeun. Bangun nama rek hujan. Ceuk Dika bari sirahna semu tangga mencrong kana langit nu dumadakan poek. Lan urang ulang we yuah. Keur kitu kapireng sora nu aheng di kolong sasak. Sora pikawatireuh. Siga sora ceurik ngabangingik hiji awewe. Dumadakan dua rumaja orang Cibalong teh ngeureunkeun lengkah. Laju silih pelong. Mane ngarungu tuh.
Cek Rano semunga harewos, panona molotot, makati ngeuwas. Lalaunan sirah Dika ungge, jantungna keketugan kerepisan. Sora nu mingkin atra, kawa sora nu gegeruan kamaranehna, sora ti kolong sasak. Panon Rano ngawanikeun mencrong ka handap kana sesela papan nu bobo. Tapi teu katara aya jalma, kajaba cai wahanga nu ngagenclang. Didinya Dika ngegorowok, sorana bedas pisan, kapirang ehoan kasakuliah dinya. Tapi taya nu ngawalon, ukur sora angin nu ngahiuk narikan, oge sora papan sasak nu ririegan kana ceuli maranehna. Beungeut Dika semu pias, awakna nu begang rada ngeleper. Rano mimiti ngarasa tegenah hate. Gusti, urang mulang we di dieu nyahan awakna beda. Samemeh dua nana usik malikeun awak pikeun mulang, teu kanyahoan kareuneu sada lengkah suku titungtung sasak belah kulon. Lengkah halon, tapi atra kana ceuli, lir aya waruga nu rek nyampeurkeun. Sirah Dika jeung Rano meh bareng ngalieu, tapi taya sasaha. Maneh nampo? Tanya Rano, sorana ngageter. Sirah Dika ungge, tapi beungeutna pias, malah leuwih pias batan samemehna. Nya, tapi be, tak iya Tengah dago hitungan menit, dua sobatnya perebet we, lalumpat satarikna ngajauhan sasak. Tapi karek ge sababaraha lengkah, jirim eta teh mucung hul di hareupeun. Hiji awewe kira umur 30 tahunan, buukna panjang, awakna dibulen baju sarwa bodas, beungeutna pias naker, panonna neuteup hapa ka Rano jeung Dika. Biwirna usik lalaunan, kawas nu ngagerendengkeun kalimah nu teuing naon. Rano ngajerit sapada harita, sieun pohara. Dika mameh labuh basa suku narek mundur. Anyar. Dika ngawani-wanikeun nanya, najan manehna yakin nu aya di hareupeun teh lain manusa. Biasa lain manusa. Eta awewe teh teu nembal, ukur ngangkat sabelah leungeunna, tuluy curugna katuhuna nuduhkeun ka kolong sasak. Cek sora awewe kareungeuna saperti ti kolong sasak tina jero cai nu ngagencah. Sora nu lir kacekek, sora nu peurha,
Teu hayang malikir deui boh Rano boh Dika guat mangpret teu sirikna notog-notogeun maneh ninggalkeun Sasak. Lengkah nu silih udah jeung rasa keung ka bina-bina anjog di tengah lembur Cibuyut. Napas dua nana renghap ranjing beungeutna tembong soa. Kabeneran aya sababaraha urang lembur nu karek mulang ti Masigit. Nempo dua rumaja dina kaayaan soa. Dua kolot nakon ka Dika jeung ka Rano. Abi sareng Dika tos ti Sasak haur ngambang aya awewe aya abdi. Rano nyoba ngajentrekeun tapi kekecapanana dumadakan pabaliut kusabab rasa sieun nu masih ngagugulung dirina. Hiji lalaki nu pangkolotna ngabandungan dari anak laju sirahna unggut-unggutan. Hidup alamprok jeung manehna awewe nu kungsi ti teuleum di wahangan. Persisna di kolong Sasak haur ngambang pisan. Kajadian puluhan tahun ka tukang. Loba nu nyarita cenah memang lelembutan si awewe masih kulayaban didinya. Neangan jalma-jalma nu daek maturan. Dika jeung Rano ukur mampu mencrong ka eta lalaki ku teutepan hapa. Maranehna teu nyangka beja nu dipikirna ukur carita geuning ka sorang. Peuting harita mah maranehna meuting di imah kokolot lembur sabab mulang ka imah namah rada anggang. Jaba hujan gede, jaba sieut. Nepi tabuh tilu emah panona teu bari sapareureut. Ngolebat wae dina kongkolak panon, jirim awewe di Sasak haur ngambang. Malah ngadoja pipikiran. Dua nana janji moal deui-deui ngulampreng ka lebah dinya. Malah Dika ngarasa aya hal nu tacan rengsek. Sababaraha poe ti harita ibur beja ngeunaan jalma nu amprok jeung eta jirib dina wanci langit geus poe. Teu cukup saurang nu nyorang tapi sababaraha urang liana oge nempo eta jirim awewe. Aya nu nyarita cenah eta jirim ambek lantaran maotna teu kungsi dipaluruh naon nu jadi marga lantaran. Layona ngambang di wahangan taya saurang ge nyaho kumaha kajadian nu sabenerna. Rano nu biasana ludeungan mimiti didoja kurupaning kasieun. Nih kumaha mun urang nu diteangan ku eta lelembutan teh sabab urang kungsi panggih jeung manehna. Saheulaanan Dika ngabetek nyingkahkeun pikiran goreng. Tapi jero hatena manehna ngarasakeun nu teu jauh beda ti sobatna. Jirim nu harita amprok teu kitu wae nitah indit. Dina hiji pabuburit basa hujan ngagebret. Dika nampa beja yen aya rumaja lalaki sapantaranana nu labuh laju ti teuleum di eta wahangan. Handapeun pisan Sasak. Ahengna eta rumaja ngarasa yakin yen nempo awewe buuk panjang metot leungeuna tina jero cai. Tapi dina waktu harita pisan rumaja teh disalametkeun ku eta awewe. Dika jeung Rano pada bingung naha eta awewe teh nya-nya lelembutan nu jahat atawa saukur neang kating terima mang tahun-tahun jero wahangan. Deui Rano jeung Dika ngayakinkeun diri yen moal sakali-kali deui ngulampreng ka lebah dinya.
mun perlu moal deui resep ngablu pang-pangna ti mimiti wanci sareupna kapeuting. Babakan Pasantren 2 Oktober 2024. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.